mun lain kuali mual beres atuh agama mah sebab nyana teh sambil menyelam kitu bae terus bae kadeleuna mah ku urang keur ngagungkeun ka Kangjeng Nabi horenganan hayang leuwihna eta teh panyakitna kos kitu kadeleuna mah luar biasa di panggung teh nyaritakeun Al-Qur'an nyaritakeun hadis horenganan di tukangeunna mah hayang kabeli ban ieu nu bahaya ge dakwah model kos kieu kabelah ditu mah kajen disumput-sumputkeun ge moal bisa sebab ke kadeleuna nyana aya di panggung hidup hidup kitu kan pun hidup eta melenceng geus tah geus melenceng ulah aya semu-semu dina agama mah langsungkeun bae ulah aya nipu diri ulah aya nipu diri ulah aya nipu umat supaya jelas moal bisa lamun lain para wali Allah subhanahu kadeleuna mah pondok pesantren Yayasan Al-Istiqomah kadeleuna yayasan Islam Al-Istiqomah horeng di jero nama dek dudunya nipu takos gitu yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikeur carita dunia kawalian teu salah bisi pajar nyalahkeun gua lain mun keur carita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja boleh-boleh ieu mah keur carita kemurnian kerja ieu mah makomna makom wali geus tah mah kos kitu mah sampah tah mah lamun keur carita persaingan pendidikan wah bila perlu nyen Universitas Islam silakan timimita mi teh madrasah datang ke sanawiyah ibtidaiyah sanawiyah aliyah terus datang ke universitas keur nyaritakeun persaingan pendidikan silahkan ente salah-salah teuing kejar ku urang mimiti bahasa mimiti bahasa Inggris bahasa Arab datang ke bahasa Jawa koek los